Isu teh poe kemis kudu nyiar kerbang emok meta ditanggung renteng wae era. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon teh Mang Kalbar? Nah, sok teh cari aya naon? Punten teh anjing teh poe kemis abi bade nambut artos manawi gaduh. Kangen mayar bang emok isin ditanggung renteng wae. Teu aya tuh ya kieu mah. Mun tadi mah siang nyariosna abi tiasa nyanak heula ka ATM kanggo teteh wae mah tiasa. Oh, kumaha atunya bari abi wegahna anjing-anjing. Nah, sanes caroge teteh sareng caroge abi teh sami pada malana teh. Gajihanna teh dinten Kemis sore. Mohon nah teteh mah betiasa nyangsang bari seueur emas. Naon atuh rahasiana pasihan terang abi. Upami hoyong sapertos abi kieu mah teh, ku abi mah di pasihan rahasiana nya pedah ka teteh we eta mah tatangi sareng caroge teteh rerencangan caroge abi, ku abi di pasihan terangnya kayak rasa kedap. Sombong amat. Naon maksudna nyanak nu kieu? Sanes hoyong terang resep abi, ieu mantak nyareng sang kieu kana Mas. Ieu resepna teh. Nah, upami enjing-enjing kanggo sarapan, abi masuk minum ieu energen. Tengah dinten, oke jadi drink abi mah ieu penunda lapar. Upami wengi meh teu mah ieu kupro mah. Murilit atuh teh ari kitu mah. Nya kedah ditahan atuh ari hoyong nyangsang ieu ciga abi mah. Ari ieu nu dua ieu kangge naon maksudna? Muhun upami ekonomi teteh hoyong tere sukses hijikeun ekonomi jeung mi sukses ku teteh tuang. Sukses henteu modar heueuh.